Harewos bojong ayeuna mah siloka. Ari siloka teh silo teu kabuka. Sigana ngahaja kolot baheula mah disilokeun teu dibuka sabab alamna lain. Harita mah alam penjajah. Tah ayeuna mah da geus merdeka geus meujeuhna anu silo teh kudu dibukakeun supaya ngalarut. Kitu sigana mah. Tah satuju Kang. Bener ayeuna mah geus alam merdeka. Geus ulah disilokakeun deui. Kudu dibuka anu silo-silo teh supaya urang teu kabobodo teuing. Nu nya dilainkeun, nu lain dinyakeun. Tah ayeuna mah bagian aji harewoskeun ka para tokoh. Tokoh adat, tokoh agama. Siap lah. Cag bra.